corona. Kiwari manehna kasohor padahal lain tukang ngabodor. Corona lir ibarat nyundeut kertas ku cempor, loba jelema ting kalalojor. Saalam dunya ngarasa panik, padahal eta virus ukuranna leutik. Teu siga kunti nu sok cikakak cikikik. Masker jeung hand sanitizer jadi mahal, dijadikeun bisnis ku jelema bermodal. Self quarantine jadi solusi cek ahli nu berakal. 14 poe ngaduduk luk sabari zikir jeung istighfar. Moga corona tereh bubar.